Syukur alhamdulillah ya Allah tiasa tepang deui jeung dinten ieu. Mani beda pisan keur urang jadi TKI. Ari ngaran di lembur mah isuk-isuk teh hawana seger. Suasanana asli keneh. Heueuh da lain jadi TKI teh lain ku hayang lila-lilana teuing da ari hate mah geus ngantuk hayang balik. Tapi daku kaayaan atuh. Aya naon berita ayeuna nya? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Eta corona geus nambahan deui wae 4.000. Nya kumaha ieu teh atuhnya? Astagfirullah, ting mudah-mudahan we corona teh atuh enggal beres, enggal rapi, ulah ngapapanjangan, da ari beki panjang deui mah karunya kanu usaha. Kadang mah nuti kota, nuti lembur ge, ayeuna ari kotana tempat usahana di lockdown, nya teu bisa usaha karunya. Jeung arurangna si kudu ideng sabenerna mah ayeuna kudu di masker, ari balik di mana-mana kudu cuci tangan, make naon teh hand sanitizer naon hand sanitizer gitunya kudu make eta, jeung meureun balik di mana-mana teh kudu mandi gitu. Mudah-mudahan we lah beres-beres. Asep ninggalkeun Agus di Israel. Innalillahi eta si Asep kukumahaan atuh. Nepikeun kapangna ninggalkeun Agus. Jeung maranehna erek naraon eta ka Israel nya mun ngarti kitu. Siti hamil ku Asep. Da eta geus balik ti Israel ngahamilan si Siti deui maneh Asep. Kumaha? Kudu tanggung jawab aing mah tah, lamun teu tanggung jawab maneh codeka tah. Si Asep. Naon deui atuh ieu teh berita teh? Ieu mah olahraga. Tah kapanggih ieu ya. Mani geulis kacida mirip si Aisyah keur ngora ieu mah. Bener kieu carana mah tah mirip si Aisyah keur ngora. Ngan heueuh da beda atunya si Aisyah keur ngora jeung ayeuna. Si Aisyah keur ngora mah tah sumpah demi Allah di Garut, di Pangandaran, di Cirebon nepikeun ka Mapay eta ka imahna, ka imah si Aisyah. Ari pekna teh rek ngalamar ngan heueuh tah eta bisana urang kasih Aisyah kumaha urang mah teu ngadeukeutan si Aisyah we aya ngalamar teh ngadeukeutan bapakna ku urang bapakna dibere oleh-oleh kulub suuk jeung tutut tah eta ku kulub suuk jeung tutut ke eta nepikeun ka teu dibikeun si Aisyah teh ya alhamdulillah eta komo si Wawan eta nu ti Bogor nepikeun ka ribut jeung urang. Talipun ka dieu. Untungna urang bisa silat saeutik-saeutik mah. Ya alhamdulillah, tapi ayeuna ya Allah Gusti sabuat ditinggalkeun ku urang 10 tahun si Isah. Nepikeun ka kumis jeung janggot ge embung dicukur. Cenah pada ieu mah ngomong nama cenah jimat akang jimat-jimat naon patan kitu. Mun teu aya awewe aya kumisan, aya janggotan, asa teu pararan teh teuing. Kang, mangga saina ya Kang. Isa, Nah aya naon Kang? Sora ieu biar resep buang ngomongkeun Isah geuningan. ah ngito ieu akang menuju maca koran di
dina beritana aya si Asep cenah ninggalkeun Agus di Israel. Oh, gitu. Gitu eta kan teu apal budak dua di Israel karena naonan gitu eta. Oh, itu sudah teh ngobrolkeun Oh, ka Isa. itu akan betul ngobrolkeun Isa. Akang, mangga dileut-leut caina Kang. Naon ieu teh sah? Lah eta mah aya jeung Orson jeung ya silas lebaran kamari Kang. Yeuh sah. Akang teh panan geus 3 poe balik teh. Ningali si Jajang asa tambah saluta ke akang itu. Padahal mah teu akang teh hayang deukeut jeung budak teh. Hayang dipikanya ku budak teh gitu. Ieu mah kapan geus unggal poe ge diheureuyan wae. Jeung nyieun mah salah wae. Tah ari cek Isah gitu. Kumaha? Aing pendapat Isa mah kieu Kang. Sing sabar ngadidik si Jajang mah. Pantu sabab meureunan akan tehnya. Lami di ditu teh dipanyabaan 10 tahun atuh bayangkeun meureun budak teh meureunan eta teh sandeukeut ka bapa, sang mama ka bapa wayahna akan sing sabar ngadidik budak teh. Sugan kita budak teh jadi soleh, jadi bager, narima ka bapa. Ai Isah ge nanda osok kieu mudah-mudahan geuningan si Jajang teh jadi bager. Kumaha atuh akang? Da uang di ditu duaan atuh ayeuna nama anak teh. Si Ya Jajang teh. kieu sahnya. Akang besok disabaran ngan sakapeung mah geuning sok mikir teh kieu hayang indit deui wae gitu ari budak kitu mah gitu urang teh kitu wae mah jadi TKI deui gawe di ditu Duh, Kang tuh kenging ari mangkat deui mah ari Isah sareng Jajang atuh jeung saha di dieu. Kitu dah enggak kadang-kadang Isah teh sok sedih geuning ku akang ditinggal. Ya. Sama teh sanggup, karena lamun akangnya bade teh, bisa teh sanggup lamun ngadidik dia yang sorangan teh. moal sah moal insyaallah akang mamalnya bade sah moal Sanggup Kang. ya ayeuna mah Isah teh geus percaya sa akan moal indit deui. Allah, anu keur bercumbu itu mah ya Allah. Bohong, ulah, dosa, moal. Allah ya Allah, da geus dibukaan bajuna itu mah. Behna nama karitu we nya. Coba ieu anteuran lo bake nih. Allah, sia tali kutang. Allah. Urang mah digebrag wae lah. Assalamualaikum. Jajang masak paket. Aduh. Iya uhun bumina Kang Hamid. Abi kurir ti Enggal Dugi Express bade ngintunkeun gitar ti lada euy. Oh nya Kang. Ya. Ya nuhun atuh nya. Iya ya. Salit kanggo bekalna atuh manawi. Ting repot-repot anu tara nu kieu. Iya laras. Iya. Tidak akhiran, kirang kali. Kumaha tadi moal enak kirang atuh. Abi mikir-mikir di bieu panggajian saya. Oh. Atuh nuhun ah. Ya, sami-sami. Jadi, kasiran. Nuhun Kang. Nuhun. Aya wae nya sahnya. Keur Indohoy teh tukang paket ngeganggu. Eta geuning dina lain lipstik kan. Ya gitu. Heeh. Maksud heula. Ya. Naon? Ayeuna mah Di kamar. Hayang. Aya si Caca. Jang. Di mana maneh? Ulin. Yo. Gitar anyar nu dirusak ku maneh. Nu sidian geus aya. Jigra anterkeun. Ya, parean lah. Yo. Dititah ku Isah mah teh. Ya, uang Isa uang gerang nya. Jang, kani gajah. Yeuh, anterkeun gitar teh tugas aya. Bapana bisi nyarekan. Lah, horean. Itu bisi nyarekan. Burukeun.
asa tos mang tahun-tahun tepanggih jeung teh asih. Padahal kakarek oge tilu poe. Kamana sih kamu teh asih? Urang janji mun geus kaluar sakola urang ek ngalamar teh asih. Asih cinta kuring nu suci. Ca ari renang jam sabaraha? Saurna mah jam 8. Ari nu sanesna barade moal bade panginten. Saentos urang harita panggih jeung Caca, kunaon hate urang asa ti kudaot teh enak rasa. Nu kieu kitu nu dinamakan cinta teh. Tiap poe hate asa pajuliwet. Tiap eka cai inget Caca. Ka dapur aya cabe inget Caca. Guru keur maca carita kuring inget Caca. Pokona aran nu aya cacaan jigna teh inget Caca. Tapi kuring sok inget cek bapa. Mun can sukses boga pangaboga tong waka kana cinta. Caca, I am coming. Tungguan kuringnya. I love you full. Jan. Jan. Ya ulah mana? erek yeun ngagantian ditaruh kamari di ruksak urang. Oh, Tapi mana kudu ngahampura nya ka urang. nempo lagi gitarna. Lah ke hanas dibikeun henteu gerak. Nempo heula gitarna. Ya. Benar sia. Jejang. Iya. Kumaha tah di hampuran teu? Wayahna we nya ya. Hampura. Da urang ge teu ngahaja itu jayul ka maneh. Geus eta mah mending wang uring yuk ke tempat biasa. Asal gara rambut kita kan. Hayu atuh. Ayo yuk. Sini Urang nunda heula. Besok ditunggu. Barek yang episode ya. Besok ditunggu. Yang ulah sok ninggalkeun atuh. Sapoe teu balanja ka si Sinta ogenan meni sayuran pasakeun geus arareuweuh ieu teh. Teu boga uyah-uyah acan geuning kararosong. Ieu ningali kakaren lebaran geus kararosong. Nya gara-gara si Icih tuda sagala diborong bari jeung dianjur. Hayeuna mah sugan we si Sinta dagang deui eka lebak ah. Cak, mama teh kalebak kelanya milarian sayuran ka Sinta. Tapi bisi aya nu naroskeun mama ulah teh ngatik nyarioskeun milarian sayuran ka Sinta. Carioskeun mama mah teh keur shopping nya ka mall. Siap Mons. Moms gaya. Hah, moal.
naon deui teh? Tos we lah ieu we. Sok atuh. Yang lainnya ya sin urang makan milih keneh. Sok atuh lah. Sok. Ya, Kumaha? geus dibayar ku si Icih. Buru-buru. Kan tadi tuh ditu acan aya na ogena. Nah, bisa dianjuk deui. Heeh, nu kamari ge acan 700.000 di anjuk. Agih atuh. Ada lain teh yang nage ini gak ditulis sok di anjuk. Bang karatu urang berenang mau balanja deh isuk. Dah heueuh si eta mah pan kitu. Siga keur ngomongkeun urang tuh. Matak ge, ya. Ulah sok percaya teh ngaran ka si Icih teh. Alah teh masa sakapun geus bayar ieu geura. Bang, geus na mah. Ayo bingung. Kunaon sih teh ka urang? Kan dia rek ka ditu ka bicing, ngan ipan dipegat, kamari sayuran na imeuteun. Lain, kek. Di denge-denge teh siga ngomongkeun urangnya. Teu urang mah keur bareuli sayur we biasa. Sidi ka denge ti ditu ka denge disebut-sebut ngaran urang. Keur bareuli sayurnya. Geus atuh ari kieu urang kabagian naon? Yo, kapan urang teh aya acaranya? Lamun maneh hayang dibayar anu kamari ku urang dianjuk, kudu aya sayuran ayeuna. Atuh urang kudu kumaha itu pan itu geus dibayar ku ibu-ibu. Kan ieu mah nu abi geus dibayar. Oh, ya geus sarua geus dibayar. Ini mah urang mah teh hayang apanya? Hayang dibayar kudu kamari. Atuh pugu hayang dibayar, urang teu boga modal kumaha. Ya ibu-ibu, wayahna anu urang dibayar ku Bi Icih. Maha atunya urang mah aya pasakeun. Oh, sarua urang oge di pen tadi mah meureun ujung mau pasakeun. Nih atuh da wayahna we pan ami dibayar ku Bi Icih. Ari kota atuh. Ah, hakalan ulang alungnya sayuran urang nu ek dibeli. Bisi kurang deh teh, kok. Cih. Ah, maneh milu-miluan deui. Aduh. Teu sopan. Eta ngalungkeun ieu nepikeun kana beungeut sagala. Geus warane nang mimitian. Ya, Cak Icih. Matak ogenan ai hirup teh ulah sombong teuing. Ai sayur nepi ka nganjuk mah. Gandeng. Sayur we. Yo yo nganjuk. Kumaha urang suku bisa balanja. Hak sia mau dibayar si teh sayuran anak ge. Angkrut urang, angkrut urang, angkrut urang, angkrut urang. Nungtung nama hutang moal dibayar, sayuran ruksak, bangkar. Serangan halilintar. Serangan janda mundur. Capek ya? Capek Ay mana isukan segede kiri naon? Jadi presiden orang mah. Dari mana sini non? Ay mah jadi artis.
Kabungitan kita kemana hujan. Kalau lamun mana jadi presiden mati kabungutan euy. Kang, asik jama masa anu apal. Asal urang na kudu daek ikhtiar jeung ngadoa, nu tadina teu bisa oge jadi bisa. Ya, tempokeun. Naik non ai seduyan. Hei warungan, mana bakal jadi saksi? Mun kurang jadi presiden, kurang bakal ditanyakan detik di kamera kan terbuka, mal korupsi, maju ke emansipasi, negara kudu adil jeung makmur. Berangkat. Ya, walungan. Mun urang jadi artis, kurang mal balaga, mal sombong, mal poho kasidian. Jeung lamun urang jadi artis, urang erek setia, bener erek setia. Cukup 3 pamajikan. Cukup 3 pamajikan. Budak wara. Ayo dong aku ke dia. Dasar barudak benang kabobodo wae ku aing.